Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, dulur orang lanjut dina video anu kamari dina proses pembuatan celempung. Nah, sahatos di alah wena terus di cirian pensil dina ujung batas senar atau di cirian ku pensil tadi diragaji kurang lebihna jerona samili terus diraut di alahinisna keur nempelkeun hoe atau rotan ya. Ini pemasangan rotan terakhir, pemasangan rotan anu kedua. Terus dipasang di lem, anggo lem Korea, lem naon wae bebas, yang penting mah kuat lemnya. Nah, atas di lem sing kuat. Nah, lanjut kena proses ngebolongan ke suara gongna, ngebolongan talingkup. Proses ngebolongan ieu ku pahat biasa ku bor oge, nu gaduh bor mah kitu nya. Nah, bolongna kurang lebih karena 15 mili atau 1,5 cm. Langsung karena proses pengukiran. Nah, dina proses ukir ieu bebas tergantung kahoyong ari eta mah ukir mah bade digambar naon, bade di ukir kumaha langkung. Nah, ieu kurang lebih bolongna 1,5 cm. Nah, satos gitu rapihkeun bagian-bagian sisina anu acan rapi. Satos dirapihkeun, bolongan oge dirapihkeun. Mungkin lanjut karena proses pengamplasan bagian jero. Amplas kahiji ngagunakan amplas kasar nomor 100 atau 150, terus di amplas halus nomor 400. Terus lanjut karena pemasangan inang celempung. Fungsi inang ieu keur ngatur tinggi rendahna dina sorak celempung. Dipasang inangna genep handap tilu di luhurna tilu. Nah, satos dipasang inangna sadayana lanjut karena pemasangan talingkupna keur ngahasilkeun suara gongna. Ayo orang tes terus dipasang mah orang keselanya. Nah, tinggi rendahna suara celempung ieu tiasa disetel dina inang anu dipasang tadi. Bisa disetel, biasa ditaikeun ka luhur. Terus beres sadayana tinggal proses finishing. Diamplas terus naon terus dites, tinggal proses vernis atau clear. Alhamdulillah terus beres proses celempung.
Atur nuhun kasadayana, mudah-mudahan aya manfaatna biasa dipelajari di bumi masing-masing. Hatur nuhun, sampurasun.